Aing kaget budak dek diadukeun jeung oray. Bari jeung lain oray naga. Bayangkeun ku si lain jeung dewek oge gede keneh naga. Bari eta budak segede kitu rek diadukeun. Teuing we dewa geus lieur anu mah. Hah? Urang luhur geus ka mana karepe ngomongna teh. Pek pikir ku si lain naga anu sagitu gede teh sagede studio. Teuing lamun jeung Nagasari mah alah ampun aing. Teuing asa pamohalan aing dina waktu ayeuna ye geus lieur. Jadukeun jebol pabaca. Yang tapi aya dewek marek percaya we kanu kagungan. Pantengkeun keyakinan sagala rupa oge da. Anjeunna mah moal heseun. Pasrah wae si Madon. Hah? Aya dewek mah ngomong si kitu sote tina kanyataan. Di hiji tempat aya gempa bumi. Bujeng hingga longsor urug bujeng hingga masjid imah jelemana kolot nini aki-aki orok kagencet nepi ka paeh dipikirkan kana kitu manaha ieu Gusti bet biadab mahnya orok nepi ka teh bisa diselamatkeun tuh pada orok macan naon bersih kene bersih nu mata aya sababaraha alternatif nah ieu teh turunan ti nini akina nah dosa nini akina nah dosa indung bapa ngan anu leuwih eta pisan mah dewek mah yakin yen Allah mah maha dina sagalana biheung teuing eta budak teh geus gede nepi copeteun dina paehna teh doraka mending leutik keneh jadi kasawarga tuh nu matak teh oge ta eta keyakinan anu matak teh antara kagetan bisa aya nu ngadengekeun bisa aya cak-cak bodas hari tadi mah dewek datang ka dieu sumembah teh heueuh rayat sareng pangagung ta ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu keyakinan teh ka mana keyakin gitu teh hah duh cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngaleleceh kanu leutik geuning panustrunganana mah menta tulung teh kanu leutik hah timalan lain timalan sia di gagal diciwit nah teh cios maledo karunya tah kitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam alam luhur alam sawarga alam tengah alam madya pada alam kajinan alam katilu alam marca pada eta kabeh di bawah pimpinan ilaing leres nya timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean aja neko-neko sampean sabab jabatan teh nuntut ya
panustrungan nama adalah sanajan silaing ayeuna raja kawasa Raja Triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing di hadapan Allah madele rekep deng-deng papak sarua eueuh nu punyul ulah hayang diagung-agung ulah hayang di dewa-dewa anu bakal ngadewa-dewa mah sekaligus rakyat di mana pagawean hade sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sabab anu leutik mah teu butuh omong wungkul teu butuh teori tapi butuh teh pelaksanaanana butuh teh kanyataanana nampire bunuhun laksa ketika bingahan diestokeun Kakang Semar amuing tah amuing panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu aya eta wacana muga-muga we atuh eyang mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka Lara Bingis ku Juragan Bima isim abdi teh nun laras di kantune atuh eyang los bejaan siap bejaan aya kitu teh kiseupan atawa ciwit aing teh ya engke mah teu naon Kakang Semar curi aya wae boro aing ngabebetkeun bejaan ceuk aing oge kode atuh mangga atos Kakang Semar atos heuh kitu we dek ka dieu lho Aden sing atos bageur naga teh galak lu ulah lalawora Mang Cepot mah bujeng hingga punaga ku hileud ge sieun lu ulah lalawora ka Sep mudah-mudahan Kasep bakal jadi sejarah ieu bageut upami leres Aden tiasa ngelehkeun naga persona wah moal teu jadi contoh engke 1000 tahun nu bakal datang Jabang Tutuka anu ribuan deudeuh aing asa teu yakin budak ngelehkeun naga kada sarua so acang caya mah sareng sabarang teh mong ngelewan apa wanita
ti kersah yang widi wisna dihimpinasti kersah yang widi Astra Jinga Dawala oge Arjuna tika tebihan teras-terasan dina manahna pinuh kucang saya hariwang gitu kaya anak ngeleng nengkung aden ngeleng nengkung gerak gede gerak jangkung gerak sakola nujunun gerak mulang tarima ka inung inung nuka kanung salapan bulan melenung tapi inung hante punung dages takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung langkung rajin inung rungsing anak rungsing inung tara ieu pusing merelek itu wala tidak Imang oge neleng neng tet neleng neng tet gara resep kanu neng tet montong di papatahan teu balik siapa gek dah tekur di papatahan kan kitu patut gegenya hoa sorangan lain kedah dek kabitaku eta nana seling lamun nyarita lamun tungtung na ungkul kitu murwakanti nya kitu ta eta teh bahasa teh Murwakarta Murwakanti oh ta eta aduh ngajan bapaknya ke anak tapi bapak kini ke Pontianak data nyamung atuh apa nak wungkul Asia ke Pontianak oh nah tuh jauh-jauh ke Pontianak nyatina anak tuh apa digawe kaditu jadi sanajan bapak ayeuna nyaah ke anak tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di kadupanak apa nak kumpul teteh jawab sabab bapak teh sieun ku Pontianak teu pan anak kumpul aduh ampun tah kitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di kadupanak sabab bapak sieun ku Pontianak sabab sieun ararateun nyambung ampun alhamdulillah yang boga budak teh ye ya mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan kujabang tutuka mudah-mudahan kasep upami aya kita aya orai panya nya orai teh logodor gede ka dieu naga tong asa-asa deui cocok we panonna gegel ku hidup simpel canten tong bujeng hinga naga sagede jangkrik sanajan naga sagede belut oge teu sieun baru kana meureun naga teh sagede belut baru kana leutik baru kana cacing nya naga teh baru kana naga teh tinggi aduh ampun pada sok dibawa negir cing kapan ieu teh ngawayang teh di TPI titinggi heug basa Indonesiakeun ta eta kayak bahasa Sundakeun da urang Sunda teh kudu ngarti heuh ta eta sato nu ngarayap nu sukuna panjang teh luluhur aing
ngaran lemur jeung ngaran sato teu bisa di Indonesiakeun. Gitu. Udah loba geuningan anu jiji ka Jakarta geuning lemur oge di Indonesiakeun. Nya. Pajakeun teh ti air bambu iket. Naon air bambu iket teh? Ciawi tali maksudna mah. Gusti Naga A. Allahu Akbar. Lah, Den, waduh. Lah, Suparaba si Naga Poloco teh ini tah pihujaneun kitu atawa gara-gara widadari rek datang pantesna teh heueuh ngajingjing payung di tiung kulantang nya tahu maksudnya gitu hok di jero payung teh dibukakeun teh bugis mah maksud teh eta maksud teh barang berai teh dibukakeun eta turu payung teh bilatung wungkul tuluy we dihanapna teh aya peuyeum ketos peuyeum ketan mangkaning deuleu urang peuyeum ketan mah urang ditu deuleu urang kuningan teh geuning urang Cibeureum mayayat heuh nu di emeran teh geuning tuh ya alah palang siang ini dulu mudah-mudahan aing kita tadi ngadoa we nya muga-muga we Gusti ja doakeun eta budak dek kepala laur aing lah mun sagede kitu dulu naon teh mah nu kuntul budak dicucek kitu lololan anu hiji deui mah jiga engang alah palang siang ini dulu mudah-mudahan aing kita tadi ngadoa we nya muga-muga we Gusti ja doakeun eta budak dek kepala laur aing lah mun sagede kitu dulu naon teh mah nu kuntul bulah dicucek kitu lololan anu hiji deui mah jiga engang Supraba dewa-dewa beak sabaran kaula ieu sabab waktu geus beak jangjing aing poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga asaku kabina-bina teuing ieu hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese Supraba mun puting mun sare kaiimpikeun mun beurang kabayangkeun keur dahar keur nginum keur mani teh kadeulu we eta cangkeng ceking gado nog sapotong pangamung kuung-kuungan pipi lir katumirian waosna lir gula gumantung halisna ngejeler pae mangkaning aing teh ngaran teh Naga Persona A tatungtungna aing ngaran Naga Persona kawin ka Supraba tupan cocok ai Supraba teh urang sawarga tuh
Aduh manis pisan mangkaning barayana eta teh Suprabate dewa-dewa. Aing salakina naga persona tigiling wesi. Nah jauh teh mah. Panai balik na beuh tina juru panggung teh sok aya hulu domba. Sok digotong. Kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa. Kang Tardi nu sok kitu teh. Pinter-pinter. Aing geus asak tah cenah nu leungit teh. Kitu aing Kang Tardi. Ulah sok ambek-ambekan wae cenah sia. Dan anak sia ge milungakan yang kitu. Aduh, mudah-mudahan yang digodog euy. Digodog dina kawasan Candra Muka digemleng dicampuran besi persani wajah perak jeung kenur. Sugana kena jadi urak. Ah. Ana tuh sekali-kali mah kudu gagal aing teh. 10 hiji Ya, mudah-mudahan ya budak teh di mana-mana geus digembleng di kawasan Muka boga gawe di Batam. Wilujeng tepang ya sareng urang Batam 15.000 euy urang Batam jadi. Ya. Omo Bapak Haji Ismet mah. Bapak Haji Ismet Abdullah eta teh gubernur Riau. Aduh. Bapak Dedi S. Komarudin Kapolda Riau di Garut teh. Aduh. Ingat Garut kitu teh inget ka si Ucok. Ucok si Galantang. Sebelah dah. Jeung Kang Ading Banar Domba. Mangkani ieu budak teh diekahan baheula teh 2 dulu domana ge ekahan teh. Domana ge ti Pak Haji Oro itu ti Ibun. Tong mah deui gitu ngajua ka Akang mah. Doma teh heueuh. Saat teh nu harewosan duh gimana teh kadenge. Kudu aya dewa nu dimotasikeun nya euy. Dek hayang ka Riau we ah. Hayang panggih jeung Bapak Gubernur Riau. Loba orang sudah teh di Batam teh. Malah 1000. Aduh. Alhamdulillah Gusti Maha Agung budak geus bisa ngomong. Paman. Diaturkeun ka bajing luncat. Sareng tapak Dodi. Salah. Aduh. Aing haturkeun ka bajing bikang sareng tapak panayagan. Heuy. Alah. Tong cocorowokan wae atuh gelo. Heuy. Nah. Pada hamun minta dibaturan ke dewek mutasina nya euy. Jeung dewek mutasina teh euy. Resep dewek ka awewe capetang kitu teh. Rumah tangga teh hayang pasea we ngapoe. Mate kitu. Nah teh jelema teh. Aduh, dulu itu keren. Aduh, rambutnya di rebonding. Di rebonding teh gitu lain. Aduh, masih singa ya. Jika betiah tan kituna. Aduh, Mang Cepot. Ya agan. Ya. Agun. Kadieu Alim. Atau saya dia. Isin, tuan tuna. Aduh, Gatot Kaca. Ya. Dihaturkeun ka para dewa. Sanes Gatot Gaca, tapi Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kada ulah lepat. Da asli Gatot, da asli Jabang tutukanna mah eueuh. Nu aya mah eta we geuning. Saptap tulungu bajing ngiring tapak nenggala. Cing mana manusiana
Cing, kemana? Cikuring, pada lohor. Atau pada maghrib. Atau pada dalang. Nah, mau eleh aing mah. Aduh. Lain aya wae aingnya. Jang. Wah, dekaul cu. Sajabana ti badalungan teh badati dieu rek ka mana cu? Kadewe cing ati-ati jiwa majalaki. Dek arunya dewe. Ya, dewe. Aduh eta si Uwa nepi ka kitu. Wa, tong bodor wa. Teu nyari ah. Eta rasku anak-anak dewe. Anu dicocok teh Satria Baja Hitam. Power Ranger. McDonald ayeuna Gatot Kaca ge aduh luar biasa euy. Bajuna pakaianana ditata anjeung sajabana pada harina jero ciki teh Gatot Kaca gemanya. Heeh, dina jero cocokan. Mun asa dijajah teh. Pada harina black kerupuk teh gambar cepot kieu mah. Lamun dek kalestarikeun budaya urang. Nya tanggeus kali ini teh nyeri hate euy. Kalah nyebut keras sakti we geuning. Padahal dewe ge boga anoman. Pet pikir. Ayeuna di ditu mah jeung aya Sun Gokong. Padahal di dewe ge boga si Kastop. Pet pikir ku sia. Aduh. Kakang Semar, Ulan. Bagja Timalanun. Urang lalajo Jabang Tutuka, Oko Pigelan Pati jeung Sinaga Percona. Mangga. Apun terbaik. Didagur kaing. Para dewa dibikin widadari nuhun, jadi bikin amuk aing. Aingnya di bagian orai kobra. Orai kobra, orai sinuk, orai kisi, orai welang jeung orai hejo. Geus siap. Orai Samsa. Aduh. Hayangnya hoe aing. Tengenah Sang Nalendra Prabu Socana nepi ka bocos sabeula. Numawi. Waduh eta bebenyit ngadon diasongkeun. Kitu ta ai jelema geus ka mana karep teh. Kalap jigana dewa-dewa teh. Der bebenyit dibikeun. Jeung eta layon-layona kumaha? Eta tengah hina ka bangsa urang. Pajar kerja cenah murid moal teu kieu ceukna hatena teh wah ku bebenyit ge keok kitu. Moal teu kitu bisa jadi. Ngaledek pisan euy para dewa. Awas ya ku aing. Hancurkeun sawarga Baladewa. Cing, kumaha carana ieu? Ngalatang ka kai we.
urang totokeun kana kawasan dari muka. Nah gitu dulur saha nu kudu dibalur dulur oh dedengean teh dibalur kumaha ieu teh jadi widadari teh dibikeun ku dewa oh pedit rupina mah padahal atuh Raja Uing teh entong make jeung kawidadari anak Uing oge geulis dah ya lain babat lain daging hartina teh lain babad lain tanding eta oge atuh genti we ku kerewedan goblok kabina-bina teuing Jadi panyerewedan gitu. apan lain babad lain tanding kena teh jadi panyerewedan pan bukti nama jadi panyerewedan urang sarerea nu matak dina lebah di urang teh tetep ai kapalai raja mada urang membawahan kudu dilaksanakeun kapalaina hayang kawidadari ngaranna teh Supriyadi Supraba tah eta nah atuh kulepat anu dimaksud teh eta widadari Supratman Supraba aduh nah atuh poho deui punten we dasanes disangu dihaja airnya tak eta maksud deui gajing aduh wah Gusti Agung Aya naon, Dek? eta dewa ngantilkeun widadari nepi ngagoreng batu geulis keneh anak aing aduh Gusti aing bisa kawidadari kudu aing kawidadasri ampun anak beyo alah Apres. eta mah aples atuh Kaula lain dewa saya ngaran kaula ya ngaran kaula teh sabenerna Krincing Wesi Kancing Jaya Badalungan pada subuh atuh pada subuh masih simut ngumah banget simut Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Semar Putra Cicing atuh abong orai tuh jadi wesial iur katuna Abongnya noga da. Bayu Putu Gatot Kaca Jabang Tutuka wait Jabang Tutuka mana ya Jabang Tutuka anu tadi dicetrok ku naga persona atuh mungkin hirup deui geus pae mah pae we di mana-mana ge jeung budak deui ieu Jabang Tutuka anu bakal pisan nuluykeun okope kalempati jeung anu ngaran naga persona edan sia dewa ye lain kaula bangsa manusia ngaran kaula Gatot Kaca Jabang Tutuka
kurang ajar lamun gitu aing dek penta widadari prak widadari dek dipikeun ku kaula asa bisa nyemplak letak takatu apa kensa pegatkeun puk salamar keluar ketis satetes amakan sadami keluar nyawa tina raga Wah, gila kamadon. juragan Bima we gitu-gitu tingun wah nangtang ya mah Gusti iya bejaan pasukan buru-buru hayo betul ayo ajar binatang perangkat ayo saya saden waki we lagi cuman lah orang tenggel aja ulah aduh waduh curi siap paling waduh hebat Kang, Gusti beres. nepi kaki itu eta tenaga jelema eta Gatot Kaca musuh datang manehna di dieu dikitu kaget luar biasa Benang, buat kena urat tunuh. ini lempeng pisan kana urat tunuh jika nama ngahajawe teh temurnya tong disebut uce salaki cucu mun teu bisa ngelehkeun nu kitu bina-bina cing loba ting jerawat yang jadi ke nah nya eta ewateun pikir kakenem nah nya ewateun pikir kakenem teu bisa nyanyi mah kumaha we modal Gatot Kaca Hese hidup. didoakeun ka Sep wah bakal menang pangajen ieu ti sawarga Kakang Panji Nerada adi guru Ada. Oh. Jong ngelemper nanti kali rip tuh. luar biasa geningan eta jabang mayit jabang tutuka adi guru leres hebat luar angkasa luar biasa Kakang Panji Tangkurak Narada aduh ai ditengeus sieun ku bapana tah ku kituna Kakang Panji Narada kunaon jak lain pikageuleunana luar biasa ta si eta Maka jeung aduh maka jeung sieun ku bapana teh. ampun rese gitu Kakang Panji Nerada dicekek siapa ini nanaonan bejakeun sia Bapak sia Cepot. camplak-camplak teuing sia teh sarwakeun nya ka sasama aing teh kolot naon lain naon-naon asa dihina aduh adik guru kitu na pamolah teh
Hapunten adik guru. Syawidak asyawi. Datina naon. Ya. Waktu arah Bakat tingku arah narada ngiki gitu. Aduh, agan kamu rasuk gitu. Aduh. awas Sono geuning teh. Sono. Geuning. Aduh. Nah, tadi henteu. Sakapung panas, sakapung henteu teh. Derenahan. Luar biasa yuk. Orang itu sapira tapi Ya, boga jago ini ama di Pringgandani agan. Alhamdulillah. Ya. Oh, waktu sampai agan ke diangkat jadi panglima tertinggi angkatan perang. ya Moga-moga we agan. Mangwa tepira ayang naon hayang jadi perada. perada naon Perada cager. Ya, opera 2. kumangkewe Tapi pun anak panglembut kena yang jadi tentara. nya kumangkewe kumangkewe. Daftar we kasecap. Alhamdulillah. Jang. Angkatan bersenjata hebat. Nuhun. Dah-dahan Kang lah. Ngalalakon deui agan nuhun. Luar biasa. Hasil karya para pujangga Jabang Tutuka. Datina Mahabharata nama teu aya Gatot Kaca di Gemleng. Jadi hasil para wali sareng para pujangga anu pinuh ku falsafah samiotik sareng sajabina mun seug ditalaah da kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur pamiarsa sadayana nu di kulon nu di wetan nu di kidul nu di kaler sadayana di Indonesia ieu khususna urang Sunda simkuring ngawakilan sadayana para wargi sepuh anom jeung istri nyaeta nepangan para wargi urang Sunda. Muga-muga ieu TPI Sakali Jaya tetap jaya. Tonton terus malam minggu wayang golek Giri Harja 3. Wilujeng. Assalamualaikum.